Akbar lah rumah tangga jeung si Ijem anu geus sakieu lilana ai syariat mah heuh jiga bahagia aing teh saliwat mah alah keur si Ijem menangkeun dewek bagja da dewek memerana eta ku adatna aing adatna ampun batur mah deungeuna teh grepek peda katanya paling minimna lauk menang nyair da si Ijem mah tangka sampeu di kulub grepek pikir ku si leuing won heeh ayeuna mah ku aing di ngaranan si Ijem teh si Ijem bin Tulub Keller peda celina juga Tulub Keller heeh alah si orangnya hidup di dunia lamun syek dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku dewek sok gegebegan dumeh eta kajadian di Rengas Dengklok Karawang tuluy di Situbondo can di Situ Cileunca can di Situ Bagenit lain di Situ Bagenit tuh pantas nyeng cele dina galeng si Mamang Boim sundrugeun ku si Saswa alah can di Tasikmalaya euy Tasikmalaya kamari kajadian anu sarupa kitu tadina lebah dia cing jadi enteung keur urang sararea bener nu matak di mana aya model kitu teh kade ulah kababawa urang ulah kabawa sabab naon ai keur oknum mah ngeunah seuri garepek pikir seuri pihak katilu mah ai gujurut-gujurut teh resep jadi manehna mah pihak katilu mah oknum-oknum mah nyaeta naon sedih lamun manehna teu ngadenge ribut nyeun kesempatan heeh da eta nguseup dina cai kiruh teh eta komo lamun nguseup dina Cikiih garepek pikir eta masih rama nya resep sawa coba resep sawa resep siswa coba euy aduh ampun cing pamajikan dewek dititah rumah wadah ai balik teh cai na ada eta teh piring gelas teh pareureupeus kabeh lain kumaha ngumahna teuing si Ijem kalakuanana geus rupa-rupa we deui aing heeh naon arah ningali akan ke boga gawe heeh pan si Ijem teh digawe pabrik kitu akan heeh digawe pabrik mun asa gede grepek pikir ku si lain uyuhan dae kamari mah kabawakeun manehna teh unjuk rasa aduh ai digawe gerak di pabrik coklat ari unjuk rasa kadinya mana Kang nekep ieu ka toko mebel lain burukan DPR bener peda aya aksaraan kawas nu heueuh we anak si Ijem kawas nu heueuh maca koran aya aksarana teh dibalikeun aya dibaca deklit teuing aya diceresek ka koran gara anu dibaca pipiti jam ya ini deket tadi ge adenge kun we tadi keur akang ngomongkeun uing ge heeh kadenge di mana Ijem ngadengekeunana di mana maneh teh apa di ditu di Bojong Loa di jauh ka pamajikan teh tari mana ku akang mah nah tari mana kumaha dewek sakalian awewe digawe hayu diomong-omongkeun geura oge tewekan Ijem aya kadua nganuhunkeun ka awewe teh awewe aing teh nuhun geulis kirang barak kitu hayang disebut geulis euy aya disebut mama lain ai itu pakaian aing nepi ka rarangsak kitu di istri ka teh kumaha nepi ka barolong eta akang apaan baturan make gosokan teh panan gosokan naon ngaranna teh make setrum teh ya heeh ai uing apaan urang teh boga da kunaon teh atuh di istri kana nya make kaleng eta we paling kerantang anu rarangsak teh ya paingan euy di istri kana teh ku kareng nu rangsak seneng botak ai ka awewe mangloh wae ai taeun teh
lalakina teu ngimankeun pisan ka pamajikan teh. Teu ngimankeun kumaha? Oh nya jelema mah kudu boga pikiran kieu we ka awewe teh. Kumaha? Kapan batur teh usaha maraban anak pamajikan geuningan. Sasieur sabeunyeur dikumpul-kumpulkeun. Nah, dan narimakeun pan boga pamajikan teh beuki sieur jeung beunyeun. Mahal we jelema mah. Aduh, ampun si Ijam. Ya mah pisan tambang kirimanana ka pamajikan teh. Pamajikan mah ngarep-ngarep bae itu. Oh, coba ayeuna geura lilikuran. Pan batur mah geus loba kue di imah batur. Ai di urang? Urang mah kantun ngacabrak we kieu di. Batur-batur sararuka bunga coba kalah kieu urang mah sing daraweung kieu teu kararugu sing ngarariung. Ngariung naon. Aduh, ampun aing. Lain ai sampo geus dikulub. Di mana aya sampo? Ora aya. Masa melak sampun tuh. Aduh, ampun si Ijam. Eta tetangga aing yang syurikeun. Ternyata yang syurikeun dia tetangga ada nyahun irah melak sapu. Apan kamari menang meuli ti pasar nu 2 kilo teh nah naon teh ada sampun lain. Ih, sampo cenah majar teh. Nah naon gitu. Tunggul ampel. Jadi sampo cenah. Aduh. Sampo di mana? Sok andu paru. Alah. Ampun Jam. Lain dari mana? Lain dari mana bogoh kene ka urang? Aduh. Ari masalah abdi mah. Aduh, nyebut iki gede derajat aing nyebut Abdi teh 100% mika cinta ka Aad. Tong bari meweh atuh. Kan emut waktu kapungkur urangnya. Kumaha? Waktu urang nyen tali percintaan. Aduh. Lain patuker cincin urang mah. Naon? Tuker kancing. Tuker kancing. Ai cincin bau tegableug. Lain ai mana ai sare ku urang ai sare dikekepan ku dewek Ijam geunah henteu. Ih, asak naon mah nya. Beda hawana. Dikekepan ku akang rasaan teh bueuman ku. Geuman kumaha? Aya rai-raina kukurayeun. Pokona boga salah kita juri. Lain eta ari janggot uing meunang nguruning 3 biji deui dikenakeun kana punuk Ijam kumaha karasana? Karasana Jam. Karsana teh ieu. Ieu kukurayeun. Alah, urang tatarucingan Jam ah. Jadi tatarucingan aja. Sama sore. Heeh. Tambah sore. Cek kolot baheula Jam ieu nya. Kumaha cenah? Papatah kolot baheula ieu. Jadi urang teh ulah sare keur tunuh. Ini? Ulah dahar keur lapar. Oh. Maksudna kumaha cing Jam sok? Oh, apaan ai sare ulah keur tunduh. Heeh. Oh nyamal daek sare itu tunduh mah tuh. Dahar cenah ulah non? Ulah dahar keur lapar. Ulah dahar keur lapar. Heeh. Ngarek lapar di mana itu edak dahar di mana itu lapar mah? Heran ieu teh tadu kumaha sih? Kieu ya Jam dengekeun nya ieu. Kewajiban salaki mapatahan ka pamajikan. Nya? Nya. Sugan jadi pamatri ati, pamageuh kana galih-galih nu weuning. Sabab naon? Ari salaki teh pamingpin ti maneh gitu. Ari jalu qawamuna ala nisa. Tuh, nya. Nya. Jadi ari lalaki teh pamingpin ti laing gitu ti awewe. Jadi ulah sare keur tunuh teh hartina teh tingalikeun heula we nu tunuh. Ai nu tunuh mah jang jidug. Nya. Nya. Di mana dugna sareupna teh kolot baheula mah cenah geuningan ulah sare sareupna sok disabet naon teh geuning? Sobat jurig. Kala. Sanekala apa sanekala? Kala. Heeh. Kala jangking. Lain. Kala naon? Kala naon sih? Tabohim anak salekala. Naon sih artina sanekala? Oh teuing da aing kitu nyaho teh gebeja. Di kolot
Oh, cek kolot baheula. Heeh. Jadi syarupna teh lain ngandung harti magrib. Nya. Jadi syarupna teh sadugna. Jadi ulah sagolerna, jadi hartina teh ulah sare keur tunuh teh angeuskeun heula pengabdian kanu kawasa. Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Nya. Jadi moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah. Teh, kitu. Nya. Jadi di lebah dia angeuskeun heula pengabdian, angeuskeun heula ibadah kanu kawasa saacana sare. Teh, ngarti? Ngerti. Naon cenah? Teu nyaho. Wah, asup ternyata. Nu matak aing untung teu teh bese ge boga pamajikan ka sisi jam. Sabar ya. Sarajan boga pamajikan ka Parut. Tah ari ulah dahar eukeun lapar. Nya. Nya ieu. Oh, deungeuna meureun. Lain. Dengekeun heula juring. Lawakan nempas, dengekeun. Ka kitu ieu. Jadi ulah dahar eukeun lapar teh maksudna teh tingali heula nu lapar. Dan nu lapar mah janji kedewek. Si banyo getara, nawaran getara, kadang-kadang deungeuna keur batur ge dicapluk. Nya. Eta anu hideung-hideung ye parang sana sama padahal endog hayam. Heeh tak kitu. Jadi ulah daun teh. Ulah janji Ulah. kop. Ulah naon sih? Ulah naon teh tadi teh geuning? Wih, ulah dahar keur hayang. Ulah Keur lapar. ulah dahar keur lapar. Nya. Jadi tingali heula nu lapar mah janji kedewek. Yang kedewek. Teu nyaho barang haram. Teu nyaho barang eta teh meunang naon. Nipu. Nya meunang Nya. nipu nu matak pikir heula samemeh di dahar. Oh, jadi Teu. memeh di pigawe teh pikir pi akhireunan kitu. Heeh, memeh digawe teh pikir pi balitungeunana. Sabab bari manusia mah beda jeung sato jem. Gitu. Sato seperti anjing budug di jarian, di mana paeh ngan ukur samet bilatungan. Tapi aya jelema mah saja bada ti bilatungan teh bakal aya balitungan. Deh, dengekeun. Heuh wajib deh teh mapatahan ka pamajikan. Oh, nya. Heuh nyana. Bener, 3 bulan sekali. Tuh. Gitu. Tah ayeuna pikir ku ijem nu matak ayeuna saacana sare teh urang tatarucingan heula. Ya, nya ye. Oh, tatarucingan naon? Won, tatarucingan cenah won. Pokoknya mah harmonis jeung pamajikan mah kumaha we carana. Kudu-kudunya hungkul. Teu kudu-kudunya hungkul atuh ku seuri-seuri atuh. Cari bahagia makin. Heeh. Sakinya tarucikan, Bang. Tatarucingan euy, jem. Teguh ku ijem. Teguh ku ijem. Uing anu nebakna. Heeh. Teh akang anu narucingkeun. Heeh, dewek nu narucingkeunana. Ieu ye. Ger. Sok ah. Naon sababna? Nya ye, dengekeun. Jam. Naon sababna tumila bau? Cik, Naon sababna tumbila bau? cik cek ijem naon. Tumbila naon sababna tumbila bau? Heeh. Nya eta mah tumbilana suganan kurang mandi. Beleguk. Lain gerah. Atawa kieu we tatarucinganana ye naon sababna di mana nyoco tumila sok diamuan. Sok. Oh, eta naon sababna nyoco tumbila di ambuan? Heeh. Ai tumbila nyoco. Heeh. Tama. Ai dipencet. Oh, ai dipencet. Tumila teh nyoco. Nya, Ieu nya. Curug. Tulu dipencet ku curug. buruk. Tat sok diamuan naon sababna? Naon jam. Naon sababna nya, Kang? Aing nu nanyakeun. Ijem nu neguh. Oh, akang uing nanyakeun ka Kang naon sababna, Kang? Teguh ku si laing, Oh, teguh. teguh. Naon sababna kitu? Heeh. Tumbila teh dipencet tadi di ambuan. Heeh. Naon sababna nya nya di ambuan nya? Heuh, naon sababna? Hayang nyaho. Eta teh rasana ngat apa pahit, apa bau, apa amis gitu. Apa kesan? Apa kesed, apa hasil, Apa-apaan nih? apa nyadong. Kumaha sih? Ah, si sababna mah curugna irungan belegug. Oh irungan. Wah, Mentak dikairungkeun. matak dikana irungkeun. Eta mah bangga tatarucingan kitu mah. Kemana mau lu hirungan? Mun eueuh irungan kumaha? Naon irung? Apaan irung na dina beungeut? Lain dina curug. Kapan ai curug? Alah,
Tong eta tarucinganna. Namun nih jempling gitu euy. Tetanggana keur buka heula. Katarucinganna etong eta banget mah. Polok. Naon sababna mobil aya giliningan. Cek ijam naon. Nah, eta mobilna sukuan mah donan. Sununan gilinding. Hah? Sok mana ayeuna bebalikeun tarucingan ah. Sok ah. Aing nu nebak. Akang nu neguh ayeuna mah. Akang nu neguhnya. Heeh. Naon bedana motor jeung monyet? Ayo. Naon Bedana motor jeung monyet. Heeh. Cek. Ari motor mah sok mawa monyet. Ai monyet mah tara ditinihan motor. Ya. Wah, ini tuh. Naon atuh? Ih. Naon bedana motor jeung monyet? Asin ah asin. Asyik. Heeh. Ayo motor mah Kawasaki, ayo monyet mah Kawasaka. Ayo motor mah Kawasaki, ayo monyet mah Kawasaka. Pindal. Ayo 100. Motor mah kelas maneh. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Beli pintar. Kelanan. Kumaha teh? Bingung dia. Hayam rintit nongeng ka langit naon? Beca. Nah, make beca. Oh, ay gitu. Ay eta anu nonggeng saha? Anu nonggeng naonana? Heuh naon? Untut naik tukang beca anu nonggeng. Oh, Namun jauh tina hayam rintit nongeng ka langit kana beca. oh nyai beca na apa nu keur lempang? Kan hayam mah dibakar Akan ayamna dibawa ka nu beca. Oh, ka tukang beca teh nunggri. Nungri teh naon? Ay nunggri teh ngajerung kining bujurna. Bujur tukang beca. Nah, hayam teh aya di tukang beca. Di tukang beca teh ngakanan hayam di dina. Teu jauh jeung hayam bobogohanana jeung hayam. Lain. Ieu. Awe nu balik catarucingan teh. Si siapa mau turunan dia magelo. Alah. Jam. Ari budak leutik ka bae peujit naon? Udah kletik nambai pejit. Udah kletik nambai pejit. Pejit kan tadi tek tadi na meureun. Kumaha paraji. Jadi ngambai pejitna. Nah. Sok mana eta ka urang nanyakeun sok. Udah kletik nambai pejit naon akang? Botol. Oh iya. Geuning jauh. Ki budak kletik botol. Apaan botol teh peupeus? Terus Terus jadi beling. terus Katincak ku budak. jadi Budak teh ngedengek. Nepi ka bijil peujitna. Cok, sia rek kumaha deui. jadi eta pejit teh bijil nama ku botol. Cek nya. Yo Kang, yo. Naon? Tarucingan mah. Oh, tukang dagangnya. Tukang beca upamananya jeung tukang beca deui tah. Gelut. Kang. Tukang beca jeung tukang beca gelut. Oh, gelut. Jadi di sapi itu ku sasan kebunang tah. Susarsan. Oh, ku Bapak Hansip kebunang. Buarang erek ngahajar aya tukang dagang. Naon tah nu bisa ngeureunkeun sok? Bisa ngeureunkeun eta nu pasea. Dun kawung. Lain supaya eureun eta nu pasea teu jadi gitu. Erek nunggeulna. Jadi ku tukang dagang we eta teh patina teh. Eureunna teh pasea. Jadi du ditanyakeun ka dewek naon? Heuh, tukang dagang naon anu bisa ngeureunkeun eta nu pasea? Tukang dagang naon nu bisa ngeureunkeun pasea kitu? Si akang gitu. Ayo. Senok. Tukang pajangan. Dua pajangan kah? Tukang pajangan. Oh apa namanya gitu pajangan jadi enten. Anu dagang figura. Kan jadi teculu sulaun aja. Seuneu naon nu teu panas? Sena kareta. Sok ayeuna atuh ijem nanyakeun ka kuring. Sena naon anu teu panas. Plastik. Wah, Nah make uah. lain sena ka panas. Awan plastiknya bodas ewanya. Plastik kan aing mah hayang plastik.
Oh, jadi hayang plastik we. Oh, plastiknya plastik. Tah, kudu sareuneuh saiga jeung salaki teh. Alah. Dokter dah. Hah? Dokter. Dokter. Oh, naon? Ayo, dokter naon dah? Kabari tawa. Alah, gampang. Berentok nyari cakak. Nah, engko maneh nu nanyakeun. Maneh nu ngajawab. Ini kalau misalnya lagi di pemajikan. Jam. Dengekeun eta suara adan ka dengeh teu? Gimana? Di mana? Ngadani. Menjadi stasiun atau di mana? Ieu teh geus beurang adan ka dengeh teu bieu? Tuh. Teu. Dak wae gen teu. Nyada uun ada. Dek kaca heula ya. Heeh. Lah. Nanginang ruat Balajaya Dangiang tur nanginang ruat Balajaya Balajaya lawan rada santai keur ngadalang aja jadi kakawin Dangiang dorna euy padahal dewek teh keur ngabodor itu aduh bohong keduanya Dina hati dorna anu rek kabodor teh kitu. rada santai dewek teh keur ngalakon dorna gugur aduh ampun Ngakone Kang ngajage sugan ke Akang bisa ngadalang. jam pek lanan maneh di dieu nya tungguan imah Akang rek ka mana? rek ka kebon Rek naon? melak suung Kebon saha? kebon batur kebon saha we nu aya Pas nu boga kebon sebelum Wae da pelakanan. geus we cicing atuh ieu. Teu boga nanaon mah. Hirup teh jadi ulah kan loba kalayang-koloyong bisi loba tukang kredit ge. Mutuna mah uing we anu katempuhan nagihan ge ka dieu. Nagihna mah ka Akang. Akang kan ditagih ke uing nagih Akang nagih. Jadi loba nu nagih kitu won maksudnya. Pan main nama unjak-anjukna beuki teh. Aduh, Heuh Kang Cepot mah. nganyuk naon wae teh. Naon teu pugu ieu maneh mah nganyukna teh jarabria we. Geus teu balik pisan Aya kaduhung daek bade teu bu. Nyaw-nyaw pikieun mah. Sieun katempuhan meureun. Kaduhung daek dikawin ku manehna. Handase urang rek dikawin Gatot-Gaca teu daek. Anu urang Nya eta teh kana. Ini teh lamun dikawin ku lutung pantas. ai lutung mah eta mah babaturan. Eta mah geus sobat dalit gitu artina. Namun aya Kang Cepot mah di ieu Naon mah jam? Hah? Ya naon? Di paehan we. Kai teh daek digawe lah hirup oge jeung naon tuh da oge. Doraka hade goreng da salaki. Ai salakina anu bener, da mehna mah teu ngotak, teu boga pikiran. Bener mehna mah. Tanggung jawab meureun nya. Henteu bisa tanggung jawab ka pamajikan nempokeun batur mah. Aduh bahagia ngimankeun kanu jadi pamajikan. Komo rek lebaran kieu. Komo rek lebaran kieu batur mah. Brai batur mah dipangbelikeun bajuna anu beureum. Engke brai deui anu koneng. Apan urang mah hideung deui, da hideung deui. Aduh alah ieu. Aduh alah ieu. Rek di mana bahagia boga sakieu Kang Cepot. Sing sabar we atuh jam. Nya geus beak ka sabar mah geus kumaha won da. Urang teh mantak kasal wae sugan teh lalaki bener Kang Cepot teh urang. Teu beunang ka bodoh atuh beunang kitu. Oh nya tadina da urang ada sotek urang dipelek teh badis kumanehna. Di menyanan beungeut urang diperlukan menyan masalah. Hah?
Oh, berangkeun. wah oh nya keur bulan puasa mah pamali ulah sok ngomongkeun batu. Heeh, teu ingat urang. ngomongkeun salah. Mendingan ge tetembangan kumaha nya. Nah, sorana mah alus, dia mau jadi sinden teh juga alus. Anu bener. Wah burung payu jadi sinden. Payu kana naon anak? Payu we kan teu kana gelo. Kos kieu oge aduh bekas aya. Bekas naon? Bekas burung. Oh nya ai sora pat ngagalik-galik kieu mah meureun jelema ge geus nyahun eta teh jelema teh urut. Urut nu gelo. Apaan suara urang alus. Yo, ai nembang kudu bisa lagu-lagu rupa-rupa lagu. Oh, benar. Lagu Lagu Abah India nya. lagu dangdut. Oh, lagu India kudu bisa, dangdutan kudu bisa. Bisa lagu India gitu ijem. Oh, nya meureun lagu ieu teh Cina teh. Oh, Cina. Oh. Bisa urang lagu Cina. Lagu Sioko teh lain. Heeh. Cing kumaha teh jam? Anu uang ngasih yang maling hayam. Uang isuk maling suuk. Benar. Uang. Aing teh nyaho deui ngan sawang uang. Siang-siang paling hayam. India kumaha? Tong lagu teu boga uang. India mah beda deui. Lagu India. Iya. Suara Sri Devi dah. Anu ieu teh India mah anu tunnehi cenah kitu. Maharad. Benar. Nehi maharad. Naon artina itu teh jam? Teu nyaho aya oge. Marade. Nanti India teh geuningan dah nu sakitu. Marade kaputan calon. Mereja ada lagi. Naon teh? Ngalara. Barudak geuning palinteran barudak aya. Jadi ingat kacalana Kang Cepot maredel wae teh di kamuka. Nyauyuhan atuh borodaa urang kabeli pakaian sum kieu pecekling. Bias oge hararese. Datang di mana tuh usaha mah tuh? Heeh, ai teu usaha teh kieu lah. Sakapung hayang gantung diri. Oh, nyaras anu teu arangon pas kieu wae hirup teh teu bahagia pisan. Nempokeun batur mah heueuh. Dah geus. Aing ngarah ngomong puguh jadi ngomong teh urang ge ngomongkeun we salaki. Dorakan. Jadi dorakan. Da geus sakieu buktina bari. Heeh, nya kumaha atuh nya urang. Ulah kabayahna. Sak teh mah kapaksa urang mah rek nya tadi sarahkeun we lila-lila. Kantong. Hah? Apa si Cepotna di baruang wae. Oh, saleueung menangkeun di jelema, kumaha mun menangkeun meri. Ye, mendingan kameri. Mendingan meri euy. Gendong-gendong. Meri mah eta. Hai deh. Naon si awan sok anu urang ieu we ya. Naon jam? Sok aja Bang berangkeun. Urang nginden ieu we. Nya tong lagu India, lagu Cina sagala, lagu-lagu urang mah biasa. Lagu Sunda ge loba atuh teu kurang ijem. Lagu naon? Oh, lagu Sunda ge naon we? Rek Sunda pop, rek Sunda klasik kayaknya. Sunda pop kumaha nya? Lagu campurileung. Eta si Jebrag pisan teu. Brag. Naon? Lagu pisan teh lagu India. Lagu India pan ijem model bieu. Oh, eta mane sugan mane mah beda kata-katana. Teu bisa. Asia mau pengabisana we. Ai tadi kai ngajakan. Lamunnya ge loba enggak bisa gua sangsaran. Ayo pengabisana naon nyapir. Tumara lain. Oh, alok na eueuh deh hayang nginden teh lah. Eta alok aya. Sok urang hiburan ah. Urang nginden. Lagu naon? Lagu naon we? Lagu mah bisa wae mah. Kudu puguh atuh, kudu puguh takoleunana. Oh, lagu ieu zaman ayeuna kitu tah. Oh, sok naon? Mun urang nganyaka diri moal benang ade di anu bager anu sayang saderek di mana-mana anu mana
Pan lain eta. Terus. Heeh, surupanana. Oh nya. Besing salah nyawon. Ah eta. Kumadi carekna ngejoda puguma. Mang Ewon anu sayang da pugu Bang Barakera. Kumadi carekna nempo da pugul nambe padapa. Geura urang dia anu bageur urang Bandung urang Jakarta urang mana. Ku hadian. Pokoknya kembali bapak lawang geura urang Bandung urang Jakarta urang Pareret urang Sumedang anu mana. Tadi ya geura. Layu pada dilayang kalian memang dari aja. Iya, warianan. Kemaweran uturi ay lalawangan baik. Talay lalawangan baik. Ako tayo ako diri bahala jangan baik jangan baik. Dira jang hewan anu bageran anu sayang anu suryayang. Ujang Ewon di sisi Empang. Sarena di sisi Empang dia balon dia rame. Iya. Tuhalianan. Terus. Lain harianan teh siga nu keuheuh. Balikin nanti ke rumah sakit. Nya, ini siga nu keuheuh kitu harianan teh. Makanya kurang serepon urang Jakarta. Si jam. Waduh, kamu aya naon? Pakal aya nu manggil di nu matang puluh. Aduh, Ari nyambat teh ulah gancang-gancang teuing nu bukan tepugu gitu. oh, apaan eta teh ambe loba nu nambal kitu teh. Daripada loba nu nambal malah loba nu nampil. Jam Hah? tah tingali tah Aya naon? na plastik tah ieu nya na Aduh. plastik ti Kang Musteng. Aduh, Nah, rezeki. Kang Musteng mere rezeki tah dina plastik ieu. Nya. Dina plastik bodas ti Kang Rama. Tah ieu ti Jang Saswa, Mending para lageurnya kan. ti Jang Boim anu plastik itu tuh nu koneng. Tah pek bukaan kumaneh hiji-hijina plastik. Tah anu ti Papa Beni aya. Nya. Ti Pak Haji Taufik Faturrahman jeung ti Geger Sunten jeung ti Pak Haji Taufik Patuturun Sirah Faturrahman Ngahadiahan. ti AA Laksana tah ti Soekarno Hatta Buah Batu ti rumah makan bisi ijem dek dahar kadinya nyimpang nya. Oh, gitu. Heeh. Mayar moal. Hah? Nya mayar atuh. Heeh. Ari ti Kang Suyud merena. Ti Kang Suyudana mereka kumul. Ngahadiahan ka ijam. Heeh, tah ti Kang Rama mah jauh ti Tilewo bisi rek nguseup ka itu maneh. Eta perkutut di saat. Hah? Perkutut. Ti nya ti Nusantara. Heeh, di Kota Tat. Alah, ampun aing. Mending baru hadiahnya kan. Lain eta bukaan plastik anu hideung naon tah bukaan. Nu hideung heula nya. Tah eta. Nang tisa ieu nu hideung. Hah? Tah ti Kang Musteng sok eta buka. Eta. Ke ieu geuning beye-beye. Kang. Ada mereka. Kang, Naon nya? ieu beye geuning. Kawan. Heuh, naon teh teh? Kang. Ayo diberi hadiah ini kan heula geura ge. Sok buka tah anu kitu naon ngaranna? Beye hejo geuning. Rupana hejo. Naon? Get, dengan dong kebo. Lain belegung. Eta mah Eta teh lukut. Lain belegung. eta mah Eta teh lukut. rukut. Kereupan. Eupan Mujair Nila belegung. Tadu koneng kawan ijam. Tah, tah plastik koneng titik Mang Boim naon cing tingali. Wah, hade duing mah. Wah. Yuk mah yuk beres yuk. Naon coba buka. Herang geuning. Kang, Hah? Kunan mukana. herang yuk mikirna mah. Heuh, naon cing eta? Buset, ting Kang. Kilo heula. Kang. Ieu mah uyak-uyakan. Tah eta teh hileud. Lain buka heula. Dulu. Lain disebut hileud
Ampun, jam. Nyahun pangaboki uing hilotnya. Alah, jam. Lain kayaknya ya. Hari mana kamari make naon? Kemana? Mak masyap kaonangan. Make muslim. Aduh, busana muslim. Nu kumaha busana muslim? Anu kadieuna make kutang teh ya. Heuh, nu kumaha? Kadieuna teu make nanaon. Kahandapna. Terus atuh teu make naon buligir mun belegug. Ieu teh anu panjang teh. Heuh, naon ngaranna nu kitu teh? Naon nu kitu teh jam? Nyaut nyarara. Tah eta teh opak nu kitu teh belegug. Eta potongan lobak. Kimonot nu kitu. Kiponot. Kimonon. Lain itu tang karamutan para rae kitu na dicebor teh kunaon maneh teh? Minyak tanah. Aduh. Paingan teh jara radi atuh bangkrutnya matak ewon. Paingan bawa truk. Lah, rumah tangga jeung si Ijem aing. Ngeus ripu itu tinggal rambutan deuleu dicebor ku minyak tanah. Paingan si Asma bawa truk itu mau. Hana si Saswa bawa truk. Keluaran sekalian kenyang. Aduh, ampun aing. Cek akang cenah ieu teh rambutan teh ieu cenah gemuk. Wah, Heuh, nah kunaon digemukna? eta geus ku minyak tanah. Eta mah dicebor lain digemuk, belegug. Ai gemuk geus kumaha? Heuh, pupuk naon anu dipupukeun teh anu dipelak naon? Dipake mupuk rambutan teh naon teh? Perakeun teh naon? Tarasi. Aduh, tobat Gusti nu agung. Nya naon atuh da teh nyaho nya. Lain ahli pepelakan. Pupuk kanang jam. Pupuk kanang oh ieu teh ana taina, tai. Tai domba. Tai domba. Ai itu naon tulang hayam dipelakeun naon maksudna? Ye, itu mah lauk emas anu nonggeng. Heeh. Nararunggri lauk emas Heuh, ditancap. nah tulangna ditancep-tancep geuna moal jadi. Ho, apaan cek akang? Jam ieu lauk pelakeun. Akang. Oh ya uing ditancap-tancapkeun. Ya emang beak dagingna mah tinggal tulang. Beak ku sireum. Paingan cai kalau di rumah. Alah, Oh, nya. ampun. Ai di cai mah mun ngomong ka cai mah kuduna kieu tuh. Jam ieu lauk awurkeun ka empang beureung kuing diawurkeun. Ieu mah tuh da akang mah. Jam ieu lauk pelakeun nya ditancap-tancap. Matak aing ngopi bangkruteun boga pamajikan ka si Ijem mah. Sarua jeung si Rama tah. Wah, mujizat pisan dong. Sarua jeung boga pamajikan ka mau. Alah, ampun Gusti nu Maha Agung. Teu maju-maju rumah tangga. Geura aing napi pare, geura aing nu hapana di karungan, geura aing benerna dialungkeun. Aneh da aing kumaha teh Ijem paneh teh. Oh, aing apa mah hampa ai bodoh berat akang bawa. Ai di karunyaan ku awewe ambeh mawanan tu berat. Kadawang hirupna. Mereka doang gitu. Teuing si Ijem mah pikiranna teh kumaha. Lain aing basa kamari Ijem pan maneh teh di kokik nya lebur teh. Deukeut ka Rengas Dengklok naon teh tepangna aya riributan teh cenah. Aya kejadian naon teh? Aya kejadian eta kan da aya budak cenah. Cek budak ieu mah. Nyonyo sireum gitu. Oh, budak nyosireum. Lain. Naon jam? Jadi cek budak. Cenah. Bi, itu aya nini jangan-jangan cenah kitu. Terus Ajar teh. Oh nyara ribut, nyara rempo aya nini jangan-jangan. Malah teh gogoroan. Nini jangan-jangan kitu. jangan itu bisa hiber. Lain. Ieu mah nya. Nini jangan-jangan. Heuh, kumaha? Aya budak lalaki liwat digoroan ku nini jangan gitu. Oh, jadi ribut. Dari Bi, oh nini jangan cenah gitu. Kejadian anu ieu mah. Abang ngomong jelema. Lah geus kaparang edan aya. Amana we nepi ada obat. Obat teu ieu. Penting nawan wae kaset. Ampun teuing euy. Kang
Ieu mah Kang aya kajadian kieu Kang. Naon? Di Purwakarta. Nah di Purwakarta kejadian naon? Di Purwakarta jam. Anu ngajuru sirahna rambutan. Aneh tak? Anu ngajurukeun, ngajuru tah anu jelema teh ngajuru ya awewe. Heeh. Bulanna waktuna kaluar. Heeh. Jadi sirahna teh rambutan Kang. Allah. Bapakna ge buat teh salah. Menyawae asala. Nya oh maunya buta atuh da lain. Ari kapan Yawan kamu nyabotak. Ai ijem apa teu? Mana Di lemur dewek mah bareto di ditu. jalakong? Lain di Jelekong, belegug. Di Cimelang itu di Kadupanak. Oh, Aya doma jalu ngajuru. Percaya teu? itu. Ari ohna juga nya percaya tuh jam. Lain. Aing teu. Aing teu kumaha? Tanyakeun atuh. Aing teu kumaha? Heuh, tanyakeun. Maknya meureun cek ijem teh. Manya. Lawan. Naon? Maknya doma jalu ngajuru gitu. Manya domba jalu. Domba jalu ngajuru. Teu percaya. Itu. Bener henteu? Itu. Sok dibuktikeun gudegnya. Naon? Ari Kang Jalu teh boga domba. Kang jalu mana? Kang Jalu di ditu ngaranna teh jelema teh Jalu. Jadi domba Jalu ngajuru. Jadi eta domba teh kata. Kata aku ngaran. Heuh. Gitu. Kata aku bogana jalu. Apa yang ngaran? Aduh, kata saraja ngelakeun ngaran budak. Heeh. Ah, jadi Nama ke ngos acan dilakene belegug. Dia mau ngapundukeun wae. Alah. Lah hampura we jam deuleu. Dina bulan kieu mah urang naon urang saling hampura tina sagala rupa kasalahannya jam. nanya. Oh atuh urang ka pamirsa anu aya di mana-mana radiona sewang-sewangan anu sami ngadangu. Iya. Alamat sarua wae. Hah? Oh nyata urang doakeun sararea ti Sabang nepi ka Merauke. Nah, Bangsa urang bangsa Indonesia. Nya. nah. King aya dina kasalamatan jeung ulah terpancing kana isu-isu anu teu pararuguh. Nya. Anguran urang buktikeun nagara subur makmur gemah ripah lojinawi teh nyaeta ku urang sararea urang mangpaatkeun. Sabab naon? Pemerintah oge ayeuna nganyurkeun nyaeta neangan sumber daya manusia anu berkualitas. Tuh. Sabab naon lahan geus aya, ai ijem nah nyaho artina kualitas. Kualitas ijam apa? Apa? Naon? Saya di kurang tanggung teh. Walikat belegug teh mah. Udah teh deket tulang itu. Lain lamun jelema teh walikat teh wungkulnya sanagara teh. Aduh, ampun teuing euy. Nyawa, unya buta huruf kan kamu. Nyawalitas kali. Mane mah ongkoh buta huruf da puguh tadi da murid anak buta. Sakolana di Jam, urang jangu yeuh ah. Ayo, Dereh buka jeung geus magrib. geus meuli deungeuna. Hah? Deungeuna. Tah tingali dina kaleng. kaleng aya taira gaji. Taira gaji. Alah.